Lagi butuh supporter, galau menjalani hidup, penuh drama, malah ditandan, karunya teuing kaset. ngalamun wae kenaon seng Sasar di teh itu Pak Haji. tadi mah orang dia tuh orang micen ka dia orang bari ngabako eta Nyata kasar di teh ya. Kahirupan. kumaha Duit teu boga, celeng ka ditu nu mere, celeng ka dieu nu mere. Pangabutuh loba ieu teh. nah ngomong teh jiga nu lulus kitu cik tadi kan atuh teh kadenge ku aing nage Ada kudu kumaha sardih ya tadi Pak Haji meni. ieu sabanarna mah seng aing ngaran kahirupan jelema mah moal waleh teu sedih sabab kahirupan jelema ngaranna oge antara sedih jeung bungah eta geus pasangan Nya kelak Pak Haji teh da. Jemas kalah ka diceramahan. lain masalah ceramahan pan urang teh kudu silih elingan Nya Pak Haji cik atuh ieu teh keur kitu butuh support kumaha ada nu diceramahan ieu mah. Lain kalian butuh Nah, ceramah jadi atuh. kieu seng masalahna seng. Ai urusan kasedih mah urangnya nu bisa ngendalikeun diri urang keneh seng. Tong dipake sedih hirup mah, enjoykeun. Ieu mah Enjoykeun. si Dipatahan si goblok kalah ka ieu ka aing teh nya tuh aing teh keur sardi butuh support butuh keung kalah carana. Heula ame teh sedih sok buru. Sok buru. Jemer udah bako. Keun bae kalem. Nang soal sedih mah. Da euy abah oge nanti keur sedih sebenarnya mah ngan urang teh da kasedih eta euy di pikiranna mah matak jenuh. Ya. Boga duit sarua di da oge. Kalah lieur aing mah nya tuh aing teh keur sardi kadaon diceramahan we bener.